Hari si dudut ka mana budak teh? Ti janari keneh geus eueuh. Barudak eueuh deh. Tuh geuning itu aya hiji budak teh. Ari si dudut ka mana jeung si Ijal? Si Ijal maka cai biat dengan si dudut mah teu ningali ati isuk oge eueuh ting ka mana. Heeh nya ti janari si dudut teh eueuhna. Engko diheureyan wae meureun kumaha raneh jadi we si dudut teh kitu. Can oge can diheureyan payeuna mah eueuh si dudutna ge. Heuh pan kamari meureun diheureyanana. Jadi we janari ge geus kabur meureun tadi teh init. Da oge mah kitu wae kadek jeung ka si Ijal mah teu nyaah. Ka si dudut we nu diperhatikeun teh. Cek satenya maneh teh. Manya oge meureun oge kukurilingan dengan ku Daniel jeung Kuya yang dalahar marane. Ayeuna mah teh ngajung si dudut jeung si Ijal ka itu jung. Bisi aprak-aprakan di jalan kayak gara karunya. Wah, ayeuna ge teangan. Ini geugeut aya mah ka si dudut. Nah lah si Ijal. Iraha nya deuk boga kapal. Tong gede-gede teuing kapal surutu weh. Asa bosen numpak mobil butut ieu wae ngapoe bari jeung teu maju-maju deh. Si Ijal ge ka mana ge eueuh DKI. Jal. Euy. Hei mana teh jeung si dudutnya Jal? Teu pan si dudut jeung mana lin? Teu jeung dek oge Ijal cek oge cenah ti janari geus leungit si dudut teh. Sugan teh jeung maneh. Teuing aing mah tadi ge di dieu keur ngahayal. Jal urang tangan Jal nyarekan oge ka aing sia tadi ge. Misalkeun wae engko dadak careuh mah. Nam tangan jeung aing yuk. Duit masa hampa kieu hirup teh. Nang ilah yang diserahkeun cicing di dia mamang pengemis barade. Mungkin ini jalan satu-satunya. Sama tinggal oge mamang kurunus nang ilah. Sama tinggal semuanya. Wah, si duit teh lupangan di jalan cara kamari Jal deh kah. Moal mungkin gak, piraku geus kawin, piraku teu rada jajeg otakna saeutik. Kemana tuh yang udah gede? Moal kasih ilah si dudut teh. Cinta. Itu Jal si dudut itu Jal. Dudut. Kunaon maneh teh dudut? Dudut teh. Dudut. Ieu loba cangkang Yakult di dieu, kunaon caduk siritnya? Si caduk sirit bah. Meuli Yakult teh mere. Tah iya gini. Orang gem. Ini malah Jal, ini Jal. Asum Jal. Sirit. Naon teh mawar di dieu? Oh sih mau kalah ngalun molor di dieu. Weh. Sekian dudut tarik mabok bang. Mabok sia mah. Batur ge Yakult mah jang mencintai usus lain jang mabok. Sia mah mabok minum Yakult. Arek kauli sia teh mabok-mabokan, haram keh sia teh mabok-mabokan teh. Yang haram itu semua babi mang. Berarti sia ge haram. Kelakuan kitu teh sarua jeung babi sia teh. Sia mah ongko ngariweuhkeun, di janari cenah eueuh, oge nyarekan sia teh ka aing ka si Ijal. Sia mah. Heuga ini telepon budak ieu mah. Gitu. Dudut deui. Udah siap dibangun wae.